nu mantak di masjid ya haram nyaritakeun dunia haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka teu meunang haram ka neraka jelema haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid teu meunang sebab masjid mah julukanana baitul al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Pada urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang. Loba nu hees di masjid teh loba sok dibalangkeun ka kuburan. Di Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid, Allah bendu. Molor di masjid, Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid salim keur ngaji, leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocok prak bae kula mah hees nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna be. Sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negarana lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara ham. Tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia. Tapi memang negara urang kos kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat sok pikir ku dengkul ulah waka ku otak jauh otakan gebege ku dengkul we jauh otak kiai kos urang majang naon atuh otak nakadeulean di hulu tahurang tapi tetep bete disebut pinter disebut teh otak udang nah ieu sih hade kayak salamet di akhirat di dunia onam lah moal kebal di dunia urang geruk carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun dicarekanan bae ku pamajikan urang ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya hayang merdeka maksudna itu daek neangan deui gitu mun daek neangan deui teu di negara urang negara meski Bang Ambalaya bang teu ditahan ka neraka riba
kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku ari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV ambalayah di imahna. Di imah kiai teh di ruangan hareup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Masya Allah. Asana engke mamerenanannya TV atau dibawa ke masjid bukti kuari. HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke masa karat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana HP? HP mana? Wah, engke masa karat geus melain maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amr ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amr ma'ruf nahi munkar. Titah teh amr demokrasi. Nahi munkaran. Sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah. Aduh, ada ringgis, masya Allah. Nah, iyalah hirup urang moal kebal. Bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah inget ka pangeran. Maka ku Gusti Allah dicoba diberelini. Kamari urang ngadengewem Semarang, Oyag, Yogyakarta gempa, Bali, Bitu gunung, Asikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, Bitung, Lebuan. Tangerang ge kena ke pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah. Ieu bumi aya 7 lapis lempengan-lempengan bumi aya urat-uratna. Kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen. Anu itu mana Labuan, aya urat. Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta, aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai-kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur ku ari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi masya Allah. Eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu akbar Allahu akbar. Aya anu Allahu akbar Allahu akbar. Allah.
aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah-Allahan dia nama. Aduh, Masya Allah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teu dibere 5 juta teu daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet. Kabeh serentak Allah, Allah, Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah Allahan. Coba eureunkeun, eureunkeun. Kumaha kuari? Seuseurean Gusti. Tuh, ieu dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi. Nu ngagerakeunana Allah Al-Muharrik wal Musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi. Ku Allah dirobahkeun pencet. Ha, ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang. Teu digerakeun kan ku Allah. Nanya doang, eta keur naraon ngaji. Oh, ngaji. Berangkat dewe ka ditu. Henteu digerakeun aya ngaji mah henteu bae. Kajian teuing deukeut. Kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung. Palembang. Nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dat hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji, ajo loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing. Tah, badak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantap ka murid ulah ngaku murid ulah. Antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturan. Geus datang ka mana? Ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Aya kitu nu susah. Nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu geus kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang deuk sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajian teuing molotot gitu, molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipikeun dedeleuan nu ieu deuk sakarat, dedengean nu ieu nya mulai ngomong sorangan, "Eneng ka mana eneng? Eneng itu geura paraban, padahal deuk pae." Antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang. Sarwiti. Haji Pendi mah mana trizi. Ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol. Deuk naon emang Mbah? Deuk gitu WhatsAppan.
Ya Allah, ya Allah, dek Facebook cek ya. Aduh Gusti Allah. Nah ya sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekel kuncung Allahu Akbar ditinggalkeun Allahu Akbar enggak saya goyang bumi Allahu Akbar nya nangis beres eureun woi kuda mana kuda sararia jas lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah dibere gering da Allah 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 cager biasa etik di rumah sakit kene di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik-balik acan goblok can balik-balik acan TV wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana ya sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwewelan terus da ceuli hayo sia meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu asup ti dieu keluar ti dieu buktina jeuh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan kos gitu perkembangan jahanam. Jatuh diulah-ulah kumaha. Sia mah di ka jahanam geun embung. Hayang ka sorga bae, ai lalakon kos ahli neraka kumaha. Tulang sakulhum-kulhumna. Pagawean sorangan atuh sorangan lah. Teu bisa dikulhum-kulhum. Masya Allah karim. Nah, ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati keur jaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati keur jaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah sama sekali lain sama sekali sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta bos satu contoh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna bener-bener di demokrasi kenapa kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam aing mah ngabejaan doang. Misalnya di daerah pemerintah loh, cuci sok nyanyawana, gerap aja sia. Dia tonton sia ku aing. Ayo sia. Nah, ketika ditimbang amal, nah, iya nu keur ieu ngomongkeun aing teh nya, malaikat seren. Saksina saha? Malah Haji Peni teu adil. Haji Pudoli lah, lumayan lah. Dunia ada jadi saksi macak-acakan negara. Iya amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetap di negara teu dikondisikan amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep, nu teu zakat diantep. Anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan. Eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu bae lah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan di mana eta ku harita deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae
Ya Allah ya Rob, geus puguh di hotel-hotel, geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan. Eta mah anu liar. Ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha. Nah, eta nu ngizinan kos kitu. Deleukeun di akhirat. Tonton ku urang. Saha gubernurna, saha bupatina, saha camatna. Nah, sia. Geus pokona mah. Masyaallah. Nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah. Dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa. Dan kalang gitu ge yu urang babarengan we nu bisana. Mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana. Nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahanna milu ka ditu. Ieu nu bahaya. Mantap loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang, majlis taklim tinggal majlis taklimna doang, lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an, berpatokanna kana kahu kana kahu ape menang urusan negara ulah sok dibawa ka majlis. Panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul Ka'bah. Tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah, ngarame-rame Ka'bah. Carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain. Atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikeun partai doraka sia kajeun. Lain kitu-kitu. Atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh. Ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah. Sabaraha bulan, sabaraha minggu, sabaraha tahun, kullasanatin setiap satahun sakali. Nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali. Ai satahun sakali naon? Haji biziarati, ngaziarahan Baitullah munggah haji. Mun boga duit satahun sakali. Lamun teu boga duit 2 tahun sakali. Lamun teu boga duit 3 tahun sakali. Teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib. Nganjang ngahirup-hirup Ka'bah, ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji. Di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara. Teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nunduk berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia. Wah luar biasa. Lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna. Hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun. Tapi daftar nama kudu ti kuari. Abeh naon ieu? Abeh diala peperet da diala. Jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa, daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten. Lampung mah Lampung paling 10 tahun. Palembang 10 tahun, aya 7 tahun. Di Tangerang mah 17 tahun. Kuari daftar 17 tahun karek berangkat.
lamun kuari daftarna umur 60 tahun tambah 17 tahun berarti umur seberapa? Berarti seberapa? 77 asana. Asana nu berangkat rohna doang. Tah ieu di Indonesia. Aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang. Buktina heuh. Geus kos kitulah aturanna nanya nu nyieun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit tah bungana taina sabaraha duit tah eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi. Wallahu alam. Jakuari lamun diungkit badana haji teh ti zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung. Baheula mapan nyebutna sabeung kuari leuwih. Berarti liput. Nah, jadi kamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan nagara geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar bae geus. Pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus. Teu mah urusan aing. Henteu. Ieu mah hayang nyaho. Sia mah ditembak sok bae. Sok aya nyaho-nyaho sagala ulah. Atuh geus kitu geus. Sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun ya Allah ya Rabb pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi abdi munggah haji daftar tahun sekian kemudian berangkat tahun sekian ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta bejana kamari ieu mah 3 juta kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana nah ieu mah abdi mandek nanya be Pak ka presiden coba dipake naon cek presiden itu ada menterinya menteri panggil menteri agama menteri panggil deui menteri dalam dan luar negeri panggil oh itu kan udah ada yang ngurus Depag kita pala Depag cek Depag dah kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten nah sia terus kahandap cek malaikat ieu mah geus ulah ditanya deui maning gusur bayu Inggris hal-hal nu sekarang itu kuari urang teu bisa nyaho teu meunang nyaho tetap di akhirat bakal diselesaikan disebutna ieu faslul qada perincian hukum nah eta keur carita di nagara carita di urang sarua pribadi geus hade naila di antara fardu kifayah teh ihyaul kabati kullasanatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu misalna Haji Pendi diangkat jadi wali kemudian nyada bisa hiber ka Mekah memeh ka Mekah aya anu ngajepret pajal manuk gareja paeh nya ayo bisa datang ke Mekah perjalanan hiber terjadi loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulah ning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke nah kakawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya moal kebel deui mampu asana sagede kitu ngan samenit paraeh di rumah kami eta bangan sadetik tep goyang kabeh goyang Karawang ngeuna tapi goyang bumi mah bahaya ya ul Ka'bah kula sanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan teu jadi
Ihyaul Ka'bah umroh mah terjadi. Jadi disebut Ihyaul Ka'bah kulla sanatin biziarati. Ayak kulla sanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif ku wukuf allati hunaka kulla sanatin, yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ke Arafah Mina balik dikna eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka Ihyaul Ka'bah, termasuk umrah wala bil umrati. Kama qalahul musannif, umrah doang ge teu kaasupkeun ka Ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji. Unggal tahun atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali, pokoknya orang ke Mekah. Amin ya robbal. Ihyaul Ka'bah kuarie ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah, musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun Ihyaul Ka'bah teh umroh, padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Ieu masjid ramekeun menuju Baitullah eta masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal nagara. Jadi ayeuna urang deukeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ngabangunna. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid, laknat Allah, jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu beunang, sebab masjid mah julukanana Baitul al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Padahal urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang, jelema nu hees di masjid teh baheula sok dibalangkeun ka kuburan. Ji Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid, Allah bendu. Molor di masjid, Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid, di majelis taklim keur ngaji, leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah mah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, imah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocok prak bae kula mendek SB nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Iya. Teu meunang sambarangan di masjid, sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah,
anu temenang ka imah Allah anu dek caritakeun dunia temenang ka imah Allah aya larangan-larangan di imah Allah mah temenang sambarangan di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah diparantikeun jang salat atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunya atuh komo di Baitullah aslina atuh komo di Baitullah aslina di ditu urang di dieu bae jauh ka Baitullah menuju Baitullah aya mimbaran haram nyaritakeun dunya atuh komo di Baitullah Mekah mantap jelema norekat kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna jelema norekat kemudian di Mekah eta Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin-ngulin dunia batal norekatna tadi Mekah sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu komo imah jelema keur tawaf di alif tawaf Baitullah mah diparantikeun jang tawaf wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina naha war rukais naha ieu jelema nu tawaf kuari endahan ngahape nyoting atuh aya deui eta mah leuwih teu edan jelema kos kitu keur masa di imah Allah kikieu etis teu coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes HP dibawa ka masjid lain deh mikir goblok ya Allah di masjid Baitullah asa mawa HP ka Baitullah komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus yang ibadah ka Gusti Allah Ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah dumadak jelema loba jasa nu mukim di Mekah kemudian nyana ngarikrut usaha teu izin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah tega ulah-ulah gitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat iktikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan jieun jana perusahaan balik jana di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa kolbuna lain dek bimbing haji tapi dek neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngarana di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarikrut jamaah pohara jasa ieu mah Tangerang bae Tangerang anu mawa jamaah ka ditu baheula mah turis teh wali mah haji datang ka dieu mobil batur can kabeuli mobilnya na panggelan batur can nyeun gedongnya na panggelan batur can baroga sawah nyana nyeunan sawah sorangan ngambo pohara jasa tah mah sugi kabeh-kabeh da udah hormat ka nyana kabeh nah dalekeun sabaraha tahun 2 tahun 3 tahun selesai kabeh sawah geus dijual kabeh imah geus dijual kabeh ieu nu aya kuari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun kuari sial teh budak bea kabeh sok geura ayo geura naon eta ieu Baitullah nyana neangan keuntungan di Baitullah imah Allah teu meunang sambarangan lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin Tanbihul Ghafilin sarua isin di hareupeun Baitullah mantap kiai di hareupeun Baitullah kemudian di Baitullah di tanah haram salah bae niatna datang ka imahna beda anu tatadina santrina loba kok jadinya etikad anu tatadina biasa ngaji kok jadi kieu salah niatna sebab Baitullah aya Allah
Nah iyalah ihyaul ka'bati kulla salatin biziarati, unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji. Disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu Allah, duyufullah. Urang jadi ka Mekah teh jadi tamu Allah sing hade anu jelas mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar. Belah itu nama tamu raja, belah itu nama tamu orang Arab. Teu ngarasa urang jadi tamu Allah, sakitu didengung-dengungkeun ge. Ketika khutbah teh urang Arab di ditu, nyaritakeun naon kitu ngaran tamu-tamu Allah. Urangna teu ngarasa jadi tamu Allah. Perubahan. Balik ti Mekahna teu make kopiah deui. Balik ti Mekah lain resep ngaji, main remi deui. Balik ti Mekah si Mbah diboncengan deui. Balik ti Mekah na korupsi deui. Nah, ieu siga ada di imah Allah. Da ieulah tila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kulla salatin. Ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian. Kumaha umrah teu kaasup, kumaha itikaf teu kaasup, walaupun aya kaol-kaol dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah. Ngan ulah make kulasanatin, ai kulasanatin mah berarti haji. Kitu keneh i'tikaf atau sakadar tawaf doang, lain hajian teu kaasup ka ihyaul Ka'bah. Kasimpulanana termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahun. Wa dafu dararil muslimina wallahu a'lam.